Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer, ieu carios dumasartina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebu nuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-20. Cunduk waktu anu tangtu ninggang mangsa nu utama. Harita di sisi walungan, tempat anu geus ditangtu keun, pikeun jogol, okol begalan pati, antara Darma jeung Dalimin. Dina raraga nangtu keun salah jeung bener, nangtu keun keadilan, ngabasmi kajahatan. Anu salila ieu geus dipilampah ku Dalimin. Kalawan disaksian ku ampir sakabeh warga anu aya di sabudi urun wewengkon Majalaya katut sabudi ureuna. Ngaleut ngungkewi ngabanda leut, tisuklakna, tisiklukna. Kabeh tamplok ka eta tempat. Hayang ngalalajoan anu rek tarung patutunggalan. Anu tangtuna oge, sakabeh anu aya di dinya, khususna umumna anu geus ngarasa katentreman kaganggu, beh dituna, kagunasika ku lampah jahatna Dalimin. Kabeh miharep, sangkan Darma aya dina kaunggulan. Sanajan sararea oge ari hatena maah ngarasa was-was jeung hariwang. Sok sieun Darma anu bobor karahayuan. Sabab geus nyaho sararea oge, saha ari Dalimin teh, saurang manusia anu ngabogaan rupa-rupa ilmu kawedukan jeung kasaktian. Anu dipake ngadzoliman ka sasama.
Tika jauhan, aparat kepolisian. Geus sayaga, rauk-rauk. Ngilu nyaksian kana eta patutunggalana Darma jeung Dalimin. Dua orang anu jadi puseur perhatian jalma-jalma anu harita aya di sabu diureun eta tempat. Ngajerga silih pencerong, silih teuleuman sakumaha kakuatana lawan. Sor sia teh lain ngajedok wae. Ayeuna mangsana urang tangtu keun, naha bener sia teh bisa ngayonan sakabeh ilmu-ilmu ajian aing. Dalimin, sikepna teunung naker. Hatena yakin, moal bisa dirubuhkeun kulawan, sikep sombong anu geus ngerak dina otakna. Hayangnya howi, ayeuna memang geus waktuna, aing ngureun keun lampah jahat sia. Geus tamat poe ayeuna lalakon sia maah, manusa jahat sia. Darma, nyaritana, dibarengku rasa kaceup-ceup ka Dalimin. Sanajan sabenerna pamajikana geus dibawa balik Dewi ka imahna oge. Tadi basa samemeh, manehna ka tempat eta. Tapi, katugeunahna geus moal cacap. Satuntung caan bisa maehan manusa anu ngaran Dalimin maah. Kitu karepna Darma teh. Jabat ti kitu, oge ngeunaan nasib balarea, pangna manehna beuki ngagedur nafsuna, pikeun namat keun riwayatna si Dalimin. Kurang ajar sia setan. Moal aya tungtungna, ngabacot wae maah, tadah yeuh ajian aing. Dalimin, geus teu ka bendung Dewi amarahna, awakna ngabelesat lir kilat, dua dampal leung-leuna mebar, dina wangunan Aji Brajamusti. Katempo dampal longgouna hurung, nanda keun, manehna teu kagok, sapinuhna tanaga jerona dikerah keuna teh. Jeleng, Darma, awakna ngajleng, ngumbul ka luhur. Tapi, Dalimin oge teu eleh, blesat manehna ngablesat ngapung, ngudag Darma. Sarerean nu nyaraksian, kuat ka acara lohok, asa teu percaya kana tetempoana. Belesat, awak Darma ngabelesat, seot, klee, sukuna nincek kana pucuk daun tangkal cangkring, bangun nu tumaninah nakar. Terus ngabedega, nunggu lawana anu keur nyirorot ka apa lebah dinya. Bener-bener sarua hebatna, Dalimin oge, nangtung dina daun eta tangkal, hiji ilmu nu sakokocoran, nyaeta sarua ti Aki Mursid, guru natea.
anu oge guruna Darma. Aji ngahampang keun awak, anu geus aya dina tingkatan pangluhurna. Geus kitu maah, gerwi eta 2 jawara teh galungan, silih serangku ajiana sewang-sewang, tapi sarua duanana oge, pada kuat, pada hese diarah lemahna. Seot Dewi, Darma ngabelesat, awakna sakiceup oge geus aya di handap, ngabedega luhureun batu anu nemprak. Anu lalajo beuki loba, ngabrul timanati mendi, pada ngadeuk-deuk. Naha make turun sia setan, bosen gelut di luhurun tangkal. Dalimin, ambekan mendi ngahega. Saumur hirupna, kakaraun manggihan lawan anu kuat, jiga Darma. Puguhui Dalimin teh asa dicogado, ku Darma, sabab geus ampir satengah ilmu kawedukana, teu mental ka Darma maah. Kuma dewek wihayangna, gelut maah goblok, sor gerak ketrukeun sakabeh ajian sia, anu salila yeu dijiun kasombongan teh. Darma, mapanas ka Dalimin. Puguhui, lain Dewi ngalentapna amarah Dalimin teh, hate leutikna maah, tata di oge manehna, ngarasa heran, naha ajian-ajian anu digunakeun ku Darma, bet sarua jeung manehna. Naha saha guruna si Darma teh, kitu pamikirna Dalimin, sajeroning tadi teh. Montong ngarasa atau sia babi, caan satai kukuna sia sakitu maah, tada Dewi sia. Gajleng, manehna ngagajleng, ngagunakeun ajian rengkah gunung, jiga kitui gerakana maah, jiga anu dina film. Sacepet kilat, awakna ngabelsat, miheulaan raga badakna. Temiwen lain Darma lawana maah, geus pasti bakal ngajungkel teu pupuguh, bari lepas nyawana oge. Tapi Darma, geus waspada, naon nu bakal dilakukeun ku lawana, samemeh kalangkan Dalimin nepi, manehna miheulaan ngalancarkeun aji batara karangna. Jeduk. Des. Julapret, awak Dalimin, nu tadi ngadangong teh langsung ngajengkang, nangkarak bengkang. Tapi teulila kituna teh, kuniang Dewi Hudang, biungutna beuki euceui, panona hurung, molotot ka Darma. Bener-bener hayang dipodaran sia teh, pokna, bari ngageblikeun sukuna. Sapada harita, tempat didnya jadi inggeung, cacap kitu, les jirim Dalimin teh ngiles. Dasar manusia licik, ngagunakeun aji halimunan, tah si wewelek teh. Samaruk aing reka tipu, gerentes Darma. Memang kuno sejen maah, Dalimin teh teu katempo jirimna, tapi daku Darma maah jelas, katingali. Montong ngabongan kitu sia jahat.
Memangna aing teh teu nejo, hiat, jebrot, jelebet. 2 kali teung geulan Darma, nyayang kana beungeut Dalimin. Anu pamikirna Dalimin maah, panyangkana teu nempoeun, Darma teh. Harita maah, ngoceak meni kuat ka eun deur kadengen aku sararea teh, Dalimin, nangkarak bengkang, bari gegerungan. Udang sia jahat. Darma, bari ngadeukutan, na atuh ari jebrot. Teu kanyahoan, suku si Dalimin, ngajebrot kana beungeut Darma. Sakali ieu maah Darma oge rada ngoceak, bari ngajarik jeuk ka tukang. Montong warang ngarasa menang siah monyet. Sor maju Dewi siah. Ceuk Dalimin, bari ngabedega Dewi harita teh. Antukna maah, der Dewi wigalungan. Harita waktu geus ampir raup-raupan. Anu tarung teh geus sapoe jeput. Duanana caan aya tanda-tanda anu bakal kasoran, sarua kuatna, sarua wedukna, bubuhanda sarua ajiana oge atuh. Nepi ka reukna pauting, anu tarung teh masih keneh ragot. Anu lalajo beuki loba, samalah tukang dagang oge loba harita teh, lampu patromak, brui berai, nyaangan eta tempat. Jadi rame naker, leuwih-leuwih tinu lalajo wayang. Gancangna carita. Isukna, kira wanci hanaut moyan, tepung wanci hanaut moyan, caritana geus sapoe sapeuting anu begalan pati teh. Harita, katempo. Dalimin keur nangkarak bengkang, kakenaan ku ajiana Darma. Sanajan bari teu karasaun nyeri oge. Teu burung wi ari ngajengkang maah. Kuniang Dewi, Dalimin rek hudang. Tapi, teu kanyahoan. Darma geus nyampauk, bari nyabet keun bedogna, bedog warisan ti Aki Mursid tea. Pikeun pipatieun, pangapesana Dalimin. Modar siah. Sret. Sakilat Darma ngajambak buukna Dalimin, sret. Sapada harita, beu heung Dalimin teh sapat, teu ngaloba keun Dewi pikir ngan belenyeng wi Darma lumpat, bari ngajingjing sirah Dalimin. Sarerean waraya didinya, jadi ribut, soak nempo kitu maah. Ari awakna Dalimin, harita oge langsung ngabrik ka Darma. Huluna anu keur dijingjing bari dibawa lumpat oge, saja jalan terus ngacaprak, ka Darma. Lepas keun sia goblok. Setan, licik sia maah, pokna Dalimin. Tapi Darma teu noli, terus wilumpat. Ari awakna, si Dalimin, teu lilang udakna teh, ukur aya sajam, paling oge. Awakna ngagubrak ngabru. Waktosna seep. Caag hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Ngutos sarpuh gemao siu maah bakal kabawa Asangora Dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga dan bukeun leuweung larangan di channel YouTube Mang Augustin.